Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Armita Raisa Nuri Tamam ti kelas 10 MIPA 3. Dinten ayeuna abdi bade ngawawancara pun biang perkawis dampak Covid-19 ka sakola atanapi KBM daring. Mangga tepangkeun. Nepangkeun wasta abdi Ibu Herlina. Sata acan ngawitan wawancarana kumaha Ibu Sayagi diwawancara ku abdi. Insyaallah sayagi. Ibu bade tumaros naon anu Ibu uninya perkawis sakola online atanapi dari ieu teh. Sakola online saterang ibu mah nya nyaeta sakola anu belajar teh melalui media komputer, handphone atanapi laptop selaku alat bantu belajar teh. Sareng deui murangkali belajarna di bumina sewang-sewangan gitu. Kumaha pendapat Ibu ngeunaan KBM daring ieu teh? Ngeunaan KBM daring ieu teh dampakna teh nyaeta murangkali teh asa henteu fokus gitu nya. Nampi pelajaran ti guruna teh sawaktosna nyaeta kabengbatanana gitu. Pas nampi pelajaran ti sakola. Naon dampak Covid-19 ieu kanggo Ibu salaku orang tua siswa sareng ibu rumah tangga? Iku dampak Covid ieu teh asa sararieun gitu sareng deui kamamana teh asa henteu barebas we gitu. Kumaha cara Ibu ngabantos murangkali ngiringan KBM daring ieu teh supados langkung efektif? Ari ibu mah paminten nyadiakeun alat bantos mediana we sapertos komputer, handphone, laptop sareng deui jaringan internetna anu sae. Lamun seumpamana diajar tatap muka bakalan dilaksanakeun dina waktos caket ieu, Ibu bade ngijinan atanapi moal. Pami ngijinan kunaon alasanna, mun teu ngijinan kunaon alasanna? Perkawis ngijinan henteuna mah eta mah kelangkung aman henteuna eta virus Covid-19 ieu. Sareng deui urang mah ngiringan wae kumaha saur aparat pamarentah gitu. Menurut pendapat Ibu, iraha KBM tiasa normal deui? KBM tiasa normal deui mah teu langkung masyarakat urangna we anu tiasa ngajagi protokol kesehatan. Naon harapan Ibu kapayuna sabada Covid-19 ieu teh leungit? Harapan ibu mah mudah-mudahan virus ieu teh enggal teu aya deui lah, teu sumping deui ka khususna ka wilayah urang, umumna mah kanggo ka seluruh Indonesia sareng dunia we gitu. Hatur nuhun Ibu tos kapihatur diwawancara ku abdi. Sami-sami. Sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.